kebenaran ya si Asep. Sep. Sep, kurang epi obrolin. Bageuna diuk ya ngobrolna. Yuk, saung. Heeh. Ulah nyieun kopi lah ulah. Mang, misalnya kata lima gawe, cuma tuh kayak orang dalamnya. Ya, seperti itu. Ieu Sep di tempat pagan orang. Aya lowongan. Ari ngalamar moal. Asep mah nungguan dilamar aduh. Ih, bener ya mah serius, Sep. Lamun arek siapkeun we. Wasep dipikir-pikir lawan ya. Ih, ulah dilatih mikirna, bisi ku batu manten. Cenah naon dong, berarti can milik Asep. Ih, sia mah tegesit, Sep. Aik nepi iraha wa. Sia ngarit wae. Pas kamari, kurang ngalamar ke petinggi botea. Padahal di jerona jelema mang, geuning lu can katarima kene sih. Maksudna orang dalam teh sia boga kawauhan anu di perusahaan eta. Lain aya jelema nu di jero ruangan belum sia. Oh, Asep mah geus cinta ngurus sawah dong. Soalnya almarhum Abah Asep geus wasiat kita ngurus sawah ieu. Aing mah karunya, Sep, kasia. Pandi dieu mah hasilna teu nentu. Alhamdulillah dong. Hari nyawa mah pangasaban unggul. Dari milik jeung rezeki mah di mana we ayana. Leutik gedena alhamdulillah ku Asep mah disyukuran dong. Sikut oge gerak ku aing. Ku zaman ayana mah teu milik-milik teh mah kudu aya orang dalam wae nih, ripuh. mangkana urang mung gawe oge, papa yang beunghar. Ternak we nih, nyantai. Ternak naon mang? Tuyul. Kamu nyantui kemana ya? Kumaha sia we, Sep lah. Pokona lamun arek ieu mah siapkeun we lamaranna euy. Siap. Nuhun ya dong infona. Heeh, sami-sami. Baliknya Sepnya. Ngeri awak sih. Sepnya, assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam. Kak, Siti geus capek. Istirahat heula atuh geus ari capek mah. Ya memang geus we urang masing-masing perbaiki diri Siti perbaiki diri Siti. Maksudna kumaha ngomongna kitu sih? Siti nyerah ya nama. Siti era kasih bapak gara-gara kelakuan nu kamari mah buku cubung. Hate Siti raheut nu kasekian kalina ngecewakeun Siti. Tapi Siti tetap berusaha ngayakinkeun si bapak di teh bakalan berubah. Tapi saeutik ge usaha jeung eta. Terus ayeuna mah kumaha we? Mohokeun Siti ge bakal mohokeun Yang gitu carana ti. Minta hampura. Mau selama ya geus ngecewakeun Siti. Ayo urang perjuangkan dulu barengan. Alim ti jauh-jauh Siti. Kemudian sampai ke mohokeun Siti mah atuh bisa ti. Pasti bisa Bisa gampang eta ti. Sayang pisang ke Siti. sayang tapi teu daek berjuang, teu daek berubah. Mana buktina? Akhir berjuang ti kan lalaunan meureun berubah teh. Itu langsung ayeuna segampang ngabalikan telapak tangan ti. Heeh, Sabar ngomong kitu heula, ayeuna. Tapi mana buktina? Geus kumaha we? Boga HP anyar. Jadi budak gaul aya nama. Bisa video callan jeung si Bunda atuh. Video callan Video callan si Bunda Oke. Kalaka di pareuman si Bunda mah. Ngomong astagfirullah deh. Geus teu kontrol deh kabogok. Video call deh Angkat Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Kok tutup mata sih Bunda? Ini Panda sayang. Astagfirullah. Kirain teh saha. Atuh Bunda meuni reuwas.
banget Panda ngagetin. Panda boga HP anyar, Lin. Iya dong. Jadi ntar mah kalau nggak ketemu kita kangen-kangenannya lo telepon ya bun. Iya, jadi bisa isiin Bunda kuota pan. Jangankan kola pada beliin buat bunda. Kata mah aku olah bisa wae dan palaleur. Panda udah dulu ya. Mudah hayang modal heula. Geus teu kawawa yeuh. Enggak bunda ih. Ih, di pareman si bunda mah. Can geus bae oge ih. Tapi kumaha si bunda mau modal. Si Gana tetap cantik. Yang ngabayangkeun ai. Mudah saja bagimu, mudah saja untukmu. Andai saja cintamu seperti cintaku. Geus tong dipikiran. Emang gitu awewe mah. Emang setiap manusia butuh teman yang berarti, yang mampu mengerti si hati. Teu boga kabogoh kesepian. Boga kabogoh loba pikiran. Bener mah boga duit tinggal lamar. Bes salat aya nu makmuman. Tuh pan sama diberi pencerahan kalah indit. Sakieu can keluar hadis geus kepanasan. Hese jurug cai. Eta sia magrib. Keur naon ca dirinya? Keur nengan tuyul dong. Emang tuyul ayeuna di semak-semak. Stres ya. Tuyulnya Dari tadi aja. Kan mau bahileud sirem. Aduh aing bara rintit cuma geuneuh cet aduh aing. Ditaku saha sia dengan eta tuyul. Jangan mah duit. orang yang beunghar tapi mau gawe Jepang kamu tuh orang kita ternak tuyul kayak beunghar. Ih, Allah. Nyaho meureun bodak teh baki heureuy. Duh, Oni. Setiap omongan bodak teh ulah sok dianggap serius geura nyongos sorangan meureun bodak mah beki heureuy. Astagfirullahaladzim. Komo Mang Jamul mah rajit, Oni. Allah. Oh, Mang Jamul ngomong gitu teh heureuy dong. Heeh, Oni. Nyara tuyul teh dosa. Komo deui ternak mah. Sia kudu boga kandangna. Urang aya kandang mah di imah, kandang marmut mahi mah kira-kira. Astagfirullah, karak mah bieu aing ngomong. Omongan aing ning bodak anu narana heureuy mah ulah sok dianggap serius. Aing teh heureuy. Ya Allah, teu bakal cika mewek di Gusti aing miara tuyul mah. Oh, mah teh heureuy dong. Urang kudu seuri ulah. Untung sia soib aing ti leutik, Oni. Ti orok. Kalakan nyengir. Dampal bayawak. Cukupnya udah dianggap serius cenah. Aing mah bieu bener. Keur kesel ka sia. Urang jadi lieur. Mana udah dianggap serius. Ayeuna serius. Kumaha sih dong? Up to you we lah. Rajit. Ari aktu teh naon sih dong? Kumaha? Sia. Bisa wae. Sep, aing bisnisnya dia jual tani, budget gede, kayak orang tuh
Cuan Sep. Watunan rokan wa husnul khawatim ayat tasbih qamam biwajhi. Mang, siapa tahap? Tahap naon saya teh gelo. Oni di tutah nyaman. Tuyul. Mau itah ternak. Cau ieu. Si mah jelema kurang sayat di denge. Aing mah heureus ya teh. Main mah dianggap serius. Nyawa sorangan meureun mah si Oni mah. Anggap urang teh serius wae. Lila-lila mah urang palaur mang. Ayeuna mah urang lamun ngobrol deket si Oni ulah sok sembarangannya. Sok sia ieu. Pan saya mamang oge meureun. Naon teh sok nyala-nyalakeun wae. Aya naon teh kami amat? Biasa Sep, Oni hayang beunghar tapi embung gawe tuh ayeuna keur neangan tuyul di semak-semak. Kebon kacikare di garedahan ngomongna rek ternak cenah. Markoni aya wae. Ampurannya mang tadi Slow. lain asep alim nembalan mang. Hari di masjid mah teh ngomongkeun dunia. Tong sih ngomongkeun dunia, ngomongkeun keagamaan ge ari barinya neut ngopi, ngudut. Eta ge teu meunang mang. Lain tempatna. Masjid mah tempatna kudu ibadah doang. Aya naon sih? Ieu duh mang jambul boga bisniseun, bisnis taneuh. Ih, ngepas. Buka ayeuna sia dong. Aya, Nu bener bisa disupai ayeuna. bisa atuh mah. Gaskeun daerah mana? Ih mah, Di ieu mah. Tanu saha merek dijual? nu si Umi aya tuh sakarung mah. Sugan aing ojrog goblok. Sep, di teh beres salat pikir naon sih? Gila amat. Aing mah beres salat nang istighfar langsung ngadoa. Kos nu hayang modo amat teh. Emang bener ge salat kudu maca istighfar sebab urang mah salatna terbang ngalaweun. Terus maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus Allahumma ajirna minan nar 7 balik. Allahumma antas salam. Diteruskeun ku maca Fatihah, ayat kursi, maca tasbih, terus maca sholawat mang. Pantes atuh lila. Nu kieu ibadah ge inget kana dunia wae Sep lah. Sia oge goblok. Sep, kumaha ngalamar teh? Jadi Kumanya dong. Moal si Gana. Asep karawatan sawah we dong. ih sia mah. Mumpung aya orang dalem, jadi bisa lah gampang gawe-gawe mah. Kabeneran dulur aing anu supervisorna ge gampang asup mah Sep. Iya nuhun dong. Dikeun we ka batur. Sia mah ese diajak majuna teh. Geus atuh batur mungun mah ulah dipaksa. Benar merenya mun aya orang dalam kitu. Jadi aya nu nulungan mun arek asup teh. Tah ibarat urang mun asup surga. Benar merenya mun aya nu nulungan. Alam dunia geus paciweuh, ibadah urang kudu matu. Urang mah jelema pendosa. Ibadah ge can tentu sempurna. Makana eta urang kudu lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang termasuk orang-orang anu menang syafaatna Kangjeng Rasulullah di yaumil kiamah. Amin. Biasakeun nya salat maca sholawat rek eta 3 balik, 7 balik, 11 balik. Ya sakamampuna urang we. Urang jadi inget keur urang ngaji, Mang. Aya kiai nyeritakeun tentang faedahna sholawat. Diceritakeun teh aya hiji kisah, Mang. Sep. Eta jalma keur di dunia teh nyieun maksiat wae, nyieun ngadosa. Pas begitu maot, manehna ditimbang di padang mahsyar, ternyata beratna leuwih ka beratan dosa ketimbang jeung amal manehna. Pas begitu manehna rek dasupkeun ka neraka teh di stop heula gitu. Aya datang hiji kertas, datang gitu. Pas begitu ditimbang teh si kertasna mah leutik, Mang. Sep. Si kertasna teh leutik. Diasupkeun kana timbangan teh nah jadi gedean
kena amalan anu soleh gitu kunaon gitu ditanya ku malaikat teh mana sa kertas ieu teh kunaon pas begitu ditimbang nyeun ngabeberatkeun amalan anu soleh eta ngajawab si kertas eta teh urang teh sholawat anu pernah dibaca ku hiji jelema ieu nu nyeun pendosa keur waktu di duniana pernah maca sakali saumur hirup sakali mainna keur di dunia tapi ku syafaatna kangjeng Nabi ku faedahna eta tentang sholawat akhirna alhamdulillah si pemuda eta teh si jelema eta langsung diasupkeun ka surgana Allah berkat sholawat tah eta sholawat teh masyaallah komo zaman ayeuna mah keur paciweuh kieu mending lobakeun sholawat. bener Sep ti istisate jeung pikiran ya Iya. Paham. ulah paham amalkeun Sia oge goblok.